aing. Pan si eta mah lamun kitu. Baik. Wah urang bere waktu aya karunya geus dikejemplung. Kenapa bisa ngalagu sok ngadek cicing heula. Bisa sih aing ngalagu. Anjing aya pupuhu hapunten di gulung halu ih ngaguru aing pohon. Ini gitu nyari. Oh, poho hampura tuh kasep geuli hampura ambo. Ya nu ieu yang ngeunaheun nikna. Sok lah ari bisa mah ngalaku sok atuh lah. Silat aing bisa. Pupuhu hapunten nih. Bisin aya pupuhu ngesilat ieu. Gusti aduh. Yang aing ge bisa nyanyi sok. Atuh Kang Areo. Ari waktu nanti nyanyi. Jalan kumaha lima. Ditamakeun ku ya gawing tapi tong kawing atuh ka Ceyeti. apa tau kan nayaga ge aya ngajar dapil heuh. Urang orang aing euy. Allahu Akbar. Kakarek hiji nu pupus teh. Balon ku ada anti saprak aing diperkosa ku urang Arab digratiskeun da enak mah. Sok atuh. Heeh. Pan dia geus dibere waktu sok atuh gunakeun itu pan mawa pasukan. Ayeuna mah vokal. Eueuh anu hayang joget abahnya. Abah saha nu bade joget aya nu bade nyanyi. Kuring rek nguliling ka Ceyeti. Sukanya dibere estri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupina Wirujeng Sari Sri Riau Sembeda Harapan anu di Kampung Sawah yang dipimpin ku Bapak Ulis sering didieu. Pribados memedarkeun kacidangan nuhunkeun anak kali baduh maksad. Mangerebu-rebu nuhun si Mabi kedah mentas sebenarnya kajian sageprak.